Gitu tanya ayeuna karasana mah urang teu bisa ngalaksa mangsa gumati ka bumi teh. Ayeuna karasana mah mumpang-mumpung ayeuna caruksak pisan. Heuh, geura omeh. Dimimiti ayeuna ngomean diri, ngomean akhlak, ngomean kalakuan, ngomean ieu alam urang jaga tuh riksa ku urang sarea. Di jilbab mah di jilbab ngantu di celana ngajawab ngantu sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu makan bala-bala terus makan ketupat. I love you Bapak Hajat. Aya deui ayeuna ikan hiu makan dus teu. I love you Bapak Kadus. Ikan hiu dimakan kolong wewe. I love you Bapak RW. Ikan hiu makan durian. Kabebeng jeung kaselak. Oh, alhamdulillah ya Jang. Bagja pisan lain eta ari nyaritakeun pantun geus aneh teh geuningannya nu sambutan. Kumaha kitu Kang? Kumaha aka biasa geuning nu sambutan teh soge geuningan disamping teh disolempak. Pasti mustami teh geus apal jawabanna teh ka kuping tapi teu kompak. Teu kompak. Dari ke dewek maka alaman ningali nu disamping teu disolempak. Kalaman tirna balum poe Jumaah nya. Nya bikin HP sok ningali. Lomba nu kaberangan jadi dewek ke salat Jumat buru-buru jeung aki-aki ari aki-aki tuh make kolor beureun jeung solepak poho nah eta mah keur salat aki-aki hareupeun dewek tukang pas dewek sujud Allahu Akbar tunuh ngusak ka hareup ari aki-aki eta di hareup geus dekat deui geus ruku deui malum nu keruku geuning sarung teh sok ka tukangnya Jang. Ari uing inget ku siwal teh asup eta ka jero amboeng eta di luhur ieu geuningan disebut marmot teh. Marmot buuk alhamdulillah Si Asuno alhamdulillah ada dewek bisa nabuh di lembur ya Jang. Bangjanya kan? Bangja ai bulan kemari mah nepikeun kaya ngaran lembur teh Araneh. Araneh ari di dieu mah Cimolaknya. Naon kan maneh? Ari Cimolak naon ada ari Ci teh cai ari Molkun teh hartina teh kerajaan jadi cai kerajaan. Sae Sanes molak ku hitut lain. Wae mah muput Ngan dewek mah asa kakara nabuh basa bulan kemari di daerah Garut na sana mah ngaran lemburna. ngaran lemburna teh ngaran lemburna teh Sarkajut Jorang atuh. lain jorang gerak tanyakeun orang Garut bisa ya orang Garut di aya LS kan caket situ Bagenit. di situ Cangkuang kemudian ditunya bro aya ngaran lembur Sarkajut Sakasar teuing ya kayut. da teh jorang Kajut mah henteu Ya situ babasaan hungkul Kajut mah aya paribasa geuningannya kan. aya paribasa nya Kajut dina tarang tah eta mah jelema anu wanian ayeuna aya Kajut dina punuk cenah Jelema anu eta mah jelema anu borangan atuh aing kabayang atuh lamun Kajut dina tarang ambaina sakumaha aya kan. Aya eta ngambaya kan. ieu mah lain Kajut ieu mah ieu di sedot oh jangan kabayang di lamun Kajut dina punuk mah dengan gabel katukan Kumaha ka ditanyakan eta? Aya deui paribasa penja Babasa gitu kan. babasan cakokah bahasa Sunda mah pana ayeuna lamun ngawinkeun bungsuna nyidang disebutna teh nupurukeun daki Kajut mau disebutkeun daki ayeuna aya deui jelema nu leumpangna egang da geresok kieu geresok leumpangna teh kieu
Dah nu kitu mah nu lumpangna edan mah nu murut kanyut. Oh, jadi gede kayutan. Gede kanyutna. Aya nu gonta ganti we Dah laki. nu gonta ganti salaki awewe. Hamur. Tah eta mah hamur. Hamur kanyut cenah. Jadi nyandung. Tah lamun lalaki nu nyandung ka ditu ka dieu tah eta mah kanyut linglung. Iya pakadu sih deweke nabuh di sana kanyut hayang seuri euy. Mahat. Eta ngaran-ngaran sare kanyut lamun aya di Kabupaten Bandung ceu. Kumaha? Apaan di Kabupaten Bandung mah ya disingkat-singkat. Oh, bener. Aya da ieu kolot ke kebon kalapa perlamian cek tukang tendek yo. Kalapa kolot kan gitu ya. Benar. Tah lamun sare kanyut aya di Kabupaten Bandung, aya jurusan angkot, da ieu kolot ka sare kanyut. Perlamian teh kanyut kolot. Atuh mah jeung naliat kolot. Ya gitu. Aya. Tah kumaha di Ciamis teu terviral. Aya naon tah? Nah, tong disebutkan di Ciamis mah eta. Nyaho urang Kang nyaho. Naon? Eta pasir Hajuang, pasir Karemi. Alah. pasir waru, Pasir si eta atuh. pasir seta. Nah, eta nu di Ciamis terviral ieu mah dah. Bener dan heuh dan nya asli. Eta teh ku abdi mah teu di ngaranan. Ngaranan kumaha? Di ngaranan pasir apem. Oh, bener. Lamun aya jurusan angkot aya kolot ke pasir apem mo, juga serius. Apem kolot. Alhamdulillah ya jauh. Lain kan orang Sunda mah nya da teu rehel baca wokana. Wah, orang Sunda mah cawokal. Benar, gitu nya. Ayeuna we nu aya anehna di bahasa Sunda teh we. Ayeuna lamun ngagebahkeun anjing pan nya, ngagebahkeun anjing si. Ayeuna ngagebahkeun ucing. Pis. Lamun ngagebahkeun manuk piit. Syah kan gitu. Nah, lamun ibu-ibu disampurkeun engang nyebut teh pahit. Oh, teu ngarti gawe. Eta engang bari ngungkuk engang euy tikituan ngungkukna teh. Oh, sapait cek engang eta. Sapait-paitna ge aing leuwih pait badan sia cenah kitu. Bari kubulut. Alhamdulillah nya jang. Ieu teh bagja dewek ieu. Boga adi parantos tepung jeung jodona nyatana ka cep yoga itu nya. Madahuknya Dahuk. Kan alhamdulillah we cep yoga mah teu pilihan ka awewe teh. Pada yeuna mah loba lalaki nu pilihan deui jang. Aya dewala nu kumaha tah. Lamun ayeuna manehna jurusan SMK, jurusan motor, pajarkeun teh aya dewek mah hayang ngabogaan awewe spion cenah. Naon awewe spion teh? Naon tah artina? Dinu sepi langsung on. Aya deui awewe kenal pot cenah. Naon tah? Baru kenal langsung nyepot. Aya deui awewe busi euy. Busi. Abusna hayang di sisi. Atuh cepet. Ayeuna aya awewe sok bleker euy. Sok bleker. Digosok-gosok langsung kurter molor we pagawean teh awewe teh. Oh mau ayeuna cenah ada abdi mah tukang seni cenah. Rek milih awewe teh menurut alat kesenian cenah euy. Kumaha? Oh, ayeuna awewe gitar. Gitar? Di gitarnya bikin bergetar. Aya deui awewe kendang euy tah. Kenal? Oh model Ceu Imas we ka Ceu Depi Ceu Depi ka Mang Depi mika resepna dekat gitu nya aa kendang. Naon sing teh aa kendang teh kentutnya berkumandang. Madewek we jadi mumpung di keluarga dahuna. Nah terus nepikeun ka ayeuna aya awewe biola. Naon awewe biola teh? Bibir diam tangan merajalela. Tah kitu teh tong dikawin bangsat deuleu. Ngopepang we leungeunna teh we. Nah kumaha ka eta dewek dewala pan ieu ketegelega jeung CH. Dina angkot teh aya aya awewe geulis euy. Malum dewek tukang ngaput teh. Calana teh barolong sabelah ka belah kenca belah katuhun teu bolong. Duit teh teuneun belah katu. Aya awewe geulis euy papolong-polong jeung dewek eta ku dewek boro deukeutan di deukeut manehanna tek dieu. Eta awewe dunu goromel euy ka dewek.
banyak aing teh lain copet gitu euy. Oh eta leungeunna tuh blus teh kabulaha anu kana saku kenca anu bolong teh. Blus teh eta mah gowok teu dewek. Digowok eta murunan eta cuk copet eta. Nah, ayeuna HP teh hipu euy. Nah, kanyot HP teh ngarenghap cenah. Eta dewek papelong-pelong jeung bangsat euy. Bari diharewoskeun eta jeung copet awewe nu geulis teh. ke mata. Sok sia cek aing teh. Mending digarewahkeun atau mending diusapan. Diusapan tapi keur kaberes euy gawe. Alhamdulillah jajang itu neng yoga sudah cek neng Rika cek yoga ieu teh salah sabieu teh ngalaksanakeun pasunatan anu dikudukeun ku Rasul saur dina hadis ge annikahu aduh geus anu nyawer deui itu sabaraha saha ieu 2000-an Adi dewek mah 2000-an disebutkeun kan tadi 25 cek dina hadis annikahu sunati ya gitu paman rogi aya deui tah ieu gocap bisa aya cacakan candi-candi acan make lagunya candi nyawer geus rabul komong nah urang make agama heula annikahu sunati paman rogiban sunati palaisa mini annikahu sunati saur Rasul teh ari nikah teh sunat kaula paman rogiban sunati jeung si saha anu teu daek nuturikeun sunat kaula pituduhna kana nikah tah palaisa mini maka lain kaasup golongan kaula kan sia mata gerak karawin sia lamun hayang yeuna yaga ka aku umat nabi kudu karawin aya di dieu rada bengsrat tak gitu ngan ya titip kecap yoga natala rumah tangga ya urang teh kudu jujur kan jadi pamajikan ulah nepikeun kacaritakeun aya duit sial naon aya duit sial kasar kadenge malum geus ngabedug pancep yoga teh nya teuneun aya leuwih sesa ngabedug deui teuneun handapkeun ka meja ditilepan kapangi ku si neng tah ari itu artos naon dihadapkeun ka meja cek yoga teh artos sial neng eta mah naha mah jeung sial sial ku aing disumputkeun da kapangi ku sial tak gitu kepikeun ka barudak kanya nu jadi kolot nu jadi anak nu aya ge di tamahan eueuh diayakeun jadi belaan nganyuk ngahutang hayang hiburan tadi bajidoran ayeuna nepikeun ka sagala ditata geuningannya di kawit ayeuna raraina kaasup nepikeun ka ditata riasnya ayeuna pelaminanana kaasup ditata pelaminan panganten mah kaasup kamarna ranjang ge ditata naon teh ditata emang teu beunang waka dipake ditata ranjang bapak cek dewek oge tadinya ayeuna mukana ditata rias panggungna pelaminan disebut ditata pelaminan tak kaasup ranjangna oge ditata tak gitu tapi kesannya ngayakeun acara bajidoran upacara adat wayang dakwah dewek gitunya pakaulan kan jadi adik mugia katampikan kabingahan ulah nyalahkeun ulah ngaharamkeun sabab budaya jeung agama aya pakuat kawitna ya dulu budaya lain agama lain budaya ngan budaya aya pakuat kawitna jeung agama contohna kolot baheula lamun nakala rek kawin sok ngayakeun ngeuyeuk seureum ya deuleu ngeuyeuk seureum nu dibuka siloka laku kolot baheula ti mimiti aya sama teh nganu hati samaksud jeung satujuan tah Mang Aji oge jeung keluarga cek yoga ieu teh geus samaksud satujuan jadi we ayeuna kawin di dieu nikah terus ayeuna aya tek-tek naon ari tek-tek tah tek-tek mah nganu harti takdir kumaha takdir ayeuna neng Rika dicimulek teh saeutik ayeuna lalaki loba nu kasep cek yoga dicibutut teh saeutik ayeuna awewe nu loba nu geulis tapi ku takdirna ditepangkeun jeung jodona wayah nawe urang deui tah disebut budaya eta
Nah gitu contoh ayeunanya ulah ngaharamkeun kana budaya teh para wali zaman baheula wali salapan nyebarkeun agama Islam teh euy ngalangkungan budaya metode aya ayeuna nu nepikeun ka haring dan dingeulang temang kacapi aya ayeuna nu ku wayang dakwah aya nu ku gemyung nu ku belut terus aya nu ku tah termasuk aya nu ku tagonian contoh tagonian apa selain tagonian anu tagonian teh nu baradag bulut badag geuning gitu dah biasana nu badag gede kitu teh dicekelna teh ku ibu RT Bu Elis tah kempringna ku ibu kadus ku ibu kadus tah lamun tilingkit biasa we ku ami ina atawa ayeuna kecerekna ku asuminar pan dipangkatan gitunya tagonian mah tak turuk tak dong dong ting dong dong kala ke cece goongan ce ngan goongan anak tong make eho pandai da goongan nu biasa jeung make eho ari goong ponok mah keung tanya ari nu make eho mah keung cok tak turuk tak dong dong ting dong apa make iya make naon make eho apa tong make eho cek dewek oge ce dewek sok tak turuk tak dong dong ting dong ayo ponok nu malah lain goong euy hitut eta mah sakan dicakan tak turuk tak dong dong ting dong dong tak dong dong ting ai eta goong na kohok wadanya siapa ngejebian tadi balik ke kana metode situ deui tah kitu ya ulah nyalahkeun ayeuna da anger tujuanna mah la ilaha illallah kudawe pan diajarkeun ka barudak geuning wali nu salapan teh gresok Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel Denda Mat Sunan Giri Muhammad Bainu yakin jeung sajabana geus euy nah kitu tuh tujuanna mah anggar la ilaha illallah diri ibarat tukang useup deuleu apa selain tukang useup ku pancang kilung kalah dilangkung ku pancolek kalah didele ku pan papatong kalah dipelong nah kumaha carana eta lauk hayang beunang lintang ti dibedahkeun ku nu bogana bakal beunang eta lauk tah ponya kitu deui ayeuna jang umat ayeuna ku para ustad dicontohan diajak-ajak tuh nepikeun ka pun guru mah jamaah tablignya cicing di masjid kaditu kadieu ngajak umat sangkan ibadah ulah nyalakeun bade we ngalaman ya pikituan deh cicing di masjid deh eta teh bener ari Bapak Ayu aya Ibu Tati angka tadi payung Bapak Umay kali Ibu Cucun eta bos banar di dieu jang eta Pak Kados aya Pak Kados Bu RT euy saya Pak DKM aya Bapak Cahya aya Bapak Cahya Bapak Ojo aya Bapak Mamat aya guru dewek Amihina aya kalau bisi tugas sebut da dulu dewek kabeh saha Bapak Oting aya Bapak Oting mah eta mah bapana sieu eta nu dihandap sieu eta alhamdulillah hari batukang useup ibu geura sok urang lagu jawab ku ibu sok pancang kilung kalah dilangkung bareng ah jeung Mustami sok jeung Mustami tuh di tonggoh tuh geura pancang kilung kalah dilangkung bupan papatong kalah dipelong tuh baik kita heuleuy bupan corek lekong panon belen nambul com lain ieu Pak Aji aya kitu we sing urang geulahan ku lagu ieu nu beureut ketaan teh pancang kilung bupan papatong
tinggal lagu yang disawer Bapak Ayub, Bapak Ayub. Panjang kilo Pan papan pan panjang kilo pan papan ayah Bayu Kela lagi nah itu lain atau menjadi anak menjadi bapaknya iya teh menjadi bapak teh menjadi aki ayubnya nyontoannya jang nyontoan nah bapak Haji jeung ibu Mimi reka ada Geo terus nanti bapak Kadus dewek boy manajer dewek kan ayah tuh gitu pancang kilo bukan apa Bapak Haji, wah kayak dari Bapak Haji, mana tuh? Alah tuh belum tuh tinggal ayah dari so Haji tadi pagi, balik ini doi, kela. Bapak Opi mulai waka Rai Bapak Cahya apa dewe gerek nabuh di Bapak Cahya itu tanggal 2 kilo teh aja siang malam di Bapak Cahya malam-malam ke dewe segala rupana kela itu kurang taruh sela ibu bapak dia anu masihan ridho ayah doi ayah pancang kilo karena Tuhan pancang kilo ayah doi bukan papan itu ayah dari itu mana wah gelo atau menurut modal ini kompor itu mah berarti ya kan baru ya kita gila langsung masuk daun iris banyak daun iris dokumen bulan ayo siapa minta daun iris 20.000 pilaku 20.000 teuing itu lain daun iris mah panen tetep moal burung di pisono gitunya tah lamun bere 20 masa kieu tetep geus makan deui kan kita nunan aya deui pancang kilo kalah pan papat pan colet
asa arera gitu nya disawer teh ku Bapak Ajid atos ku Bapak Cahya atos ku Pak Ayub atos ku Pak Ida atos banyak aya nu boga jabatan kadus wat eueuh ka dieu eta ibu kadus aya gitu aya kene Kang ieu laguna ieu pancang dilung balati lagu pancang mana ngompol si lain desudin udah gitunya ayeuna ku berbagai cara teh di barat tukang useup teh dewek ge ku pancang kilung kala di langkung ku pan papatong kala di pelong ku pan colek kala di delek lamun hayang beunang eta laukna lintang di bedahkeun gugana sinen di hari tingkeunana stres nimang berengi tah nimang geus sok contohna kieu Korean Kang nah angkain mah dacan anu nyawe ayeuna pan eudeuh aja ayeuna teh tadi nembe Pak Ayubna ke istrina pan ka dieu tuh Waheni rek nyawer penanya Pak RT aso acan dan geura sok teh urang ngebeluk heula cing sok kumaka dewek anu ngomongna ceha anu ngahadangdingna contohna kieu nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna Kang Ger ayeuna. Oh, itu. Deui cara deui. sok satu itu miting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta teh teu dijawab Waalaikumsalam Kang. Teu kudu langsung hari ini itu tinggal itu kudu bisa ka dieu. Eta belum wae Kang Indra. Soalnya ayeuna Cina Tuhan beungeut kita goreng wae. Jadian deui. sama banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah asal ya Kang. Tengah goda tuh. Jadi Bang Assalamualaikum teh langsung Bang bilang siap. Siapkan Mbak. Siap. Siapkan gitu kan. Besok aja tadi besok mereka dengar mereka. Sekarang nyampe betul. Besok. Aja aja besok. Tidak jauh. Oke. Nah kita nuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Jangan semua langsung. saya nyawer terusnya. Ya depan dewek oge yang ada nyawer ya teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, cing aduh Pak Ajit tadi sekali dulu malah. Dan sosial itu salah ini kewas itu. Sayur Kita Kitanya Assalamu dan gini dia geningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lah Pak Mardi sadayana tepuk tangan. Ayo Pak RT, wae tadi ngecek siap. Pala wargi sadayana. Pala warga. Sadayana. Anu kaset, anu gelis. Anu kaset anu gelis oge teu hilap kanggo mustamil sadayana bersakeun ka mustamil sadayana
ayah tuh can ayah dengan eta bukadus mana bukadus itu sok sekali deh siap. Hadirin sadayana rahimakumullah, anu caket anu tebih alhamdulillah tiasa nyumpinan karena ieu pertempatan ku alatan Bapak Ajid dina danget ayeuna ngayakeun syukuran sabab lamun Pak Ajid teu ngayakeun syukuran mah urang teh moal bisa kumpul ilmu punung dah ai kumaha Allah ayo apa? Siap punya ayam yang AA tadi usaha waspada. Akang lamun kieu apanya teh aing atuh kumaha kan aing teh kejeuna atuh. Berarti kudu kumaha atuh ce? Jadi lamun asmarandana. Oh, heeh tadi punya. Lamun usmurundunu. Lain cuma biasana jarago teh aya baheula mah teu bahasa Sunda teh aya sisindiran ce. Aya sisindiran geuningan. Aya sisindiran samodel kieu ce. Kumaha kakak? Kupu moe di pasir kalapa dibelah dua kapungkur abdi teh naksir ngantun bapahan teu doa da gitu. Jauh jeung aya bisa aja bisa urang sisiran maloba yeuh urang ge nyaho itik kuri bentang sinya hidung perih kasurut damar ya lamun sisiliran aya cangkang aya eusi saberik ieu cau kepok sisi lamping kumaha nikatanana anu dempok gede pingping kumaha numpakanana gampang bisa kumaha ya meuli mobil make klakson kumaha tidit ya kala apa namanya seomor-omor asa kakarang ngadenge tidit apa meuli mobil make klakson artinya tidit ya halo tuja karena tidit 50.000 eta teh karek tidit di komotodon Abi ge bisa atuh pot. kumaha Siran yang panganten mah. kumaha Diajar atuh. Kadipaten Gudang Uyah dibawa ke kota Garut. Panganten teh acan gugah. Resep kene nyosimut. ayo oh bener jeung panganten Kita ceha ya le. buat tiga lauk sapu Lauk sapu. jeung panganten asa can panggih euy alhamdulillah hayang teuing ka kadipaten eta mah pengajar gitu meuli banang salawean hayang teuing jadi panganten ngarang awas ya eta ngalah minang eta naon jawab hayang teuing ka kadipaten ya meuli banang salawean hayang teuing jadi panganten ngarang minang awas ya ada naon aku tanggung jawab urang hayang teuing ka kadipaten kan meuli banang salawean hayang teh jadi kepanganten ngaramina ganti pakaian aya deui hiji deui teh ya hiji deui produk peureuy mah beresna daun hiris daun puteuy ada kitu iris euy ada di dia memang mari kita bekerja membantu anu hajat we bisa barang dahar balikna di bahanan balik mawa idangan balik mawa idangan cikobak atuh mari kita bekerja membantu anu hajat we bisa barang dahar balikna di bahanan balik mawa idangan balik mawa idangan
Aduh, assalamualaikum sampurasun. Perkenalkeun nami abdi teh Komar. Komar sanes Pak Oman Hotel. Sanes Asep Odai. Sanes Abah Atam. Sanes. Namun abdi teh Bapak Oman Hotel nuju ngora. Gerak tinggal kasep mah tinggal gerak sok urang ceklikeun heula ieu na naon topina tinggal 1 2 3 oh nah mainnya Mang Oman Hotel kieu tinggal tuh nah balik deui euy tuh gitu alhamdulillah nami abdi teh Komar ibu Komar Saipullah eta teh singkatan Saipullah teh Komar kasep demi Allah jadi Saipullah itu mah alhamdulillah ce abdi teh dingaranan Komar kudu jantan indung bapak teh sabab tina Al-Qur'an tina hukum tajwid aya hukum alif lam samsiah aya alif lam komariah alif lam samsiah mah tanon poe nya mata tutung samsi tanu ngaranna samsu samsi tah tutung aya abdi mah alif lam komariah komar jadi bulan terang gitu nya mata abdi teh terang alhamdulillah abdi teh dina dangat ayeuna teh ibu keur majah-majahna nu hajat teu ditongoh teu dilebak di wetan piket terus da kitu teh geuningannya alhamdulillah na teh mangkukna piket di Ciriri piket di Ciriri ayeuna piket di dieu heuh ngan bagja we yen Allah teh nyiptakeun teh papasangan pan kitu nya kulang aya langit aya jauh aya lalaki aya hancip aya astaga ilah aing buat disarwakeun yeung di pangan kelar hiji gitu tidak inya ece demi Allah abdi mah aman-amanah gawe hancip aman-amanah gawe hancip ece nakala aya nu ribut na bajidoran nakala aya ribut na dangdutan aman-amanah hancip tinggal bus ka jero dreum jadi aman yang dibuka modal abdi teh alhamdulillah da cita-cita mah jadi tentara abdi teh kan baheula teh abdi teh baong di sakolana teh jeung teu kabiayaan tapi ku pakades diangkat jadi hancip alhamdulillah teu beda jauh jeung tentaranya beda mah teh beda dina gajinya ari tentara asli mah geuningan gajina teh 5 juta ka luhur pak ari mah tentara asli tentara naon tentara dorakati kolot sok itu saja bani ngajaga di nu hajat abdi teh ngajaga barudak telolet ieu aduh nepikeun ka eta di sisi jalan Cikalong kerjaman telolet eta geuning nu kieu sorana teh geuningan telolet teh geuning tet da kusumutnya kusumut pas tadi CH ieu ngabluk kitu tah tet 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 kira kumah hamdan alokan kusi bejo alokan kusi uce gongan deui kapake gongna sok garel aduh kakak ngadalang yang seri aing aduh eta mang opi pami goongnya dirada diri pebane gitunya sok tet 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 itu gak nyeri beteng sasongetan ya nyeri bohong sasongetan gelo tak itu barudak napikeun ka ayeuna aya deui geuning teh kieu tong ngaganggu atuh teh ngikeun totet totet tetet totet
Gusti gitu geningan disangkana teh merenang intro magadir eta kudu di jero nate di jero boys nate ka beneran ngajaga ku sidah hungkul kapan itu dia teh gitu gerak cek ku Cep Hamdan itu Cep Hamdan nu dia acan gitu tak rasa ku gibor rasa Magadir wisambilaya Magadir wisambilaya Magadir apa iya teh suara doong eta we suara hayam nyilang we alhamdulillah mah pucuk kalau tak gitu nah itu geningan loba kene pasukan ka dia aing rek balik heula teu kuat nyeri beuteung sesongetan jadi bohong gelo ada kita mari kita bekerja membantu anu hajat bisa barang dahar balik na di bahanan balik awa idangan jeung drum saya tak kurmui ya sini balah itu sah itu tinggal itu sasalayo kan tuh tinggal di kondisi solayaman gitu oh aka itu tinggali Mang Depi pangamankeun itu Mang Depi wah bodoh tadi aya nu upna kaos Mang Depi kemari mah Mang Depi teh koneng aya mah hejo kemari mah garing geus malodo aya kahujanan teh hejo pangamankeun Mang Depi itu mana sia teh sasalayoan itu oh bos naon bos lain nepikeun ka popolontongan kitu ka dewek kacau datang samdan lain bos lain banyak dewek ayeuna teh baji doang geningan wayang dakwah pengawasan geningan bos sok diheula seuing diheula guru arek naon bos kayak gitu dibayar bos pakaulan insan kan atuh bos dak urang teh kerungsi di rumah tangga baik kadinya nya bos ayo rasakan nyeri anggur ridang saling pohon dulur, pohon balaya, pohon kaciri ada pikir, ada Gunawan kan kaos kalau yang kan. Kalau bos saya ngobrol aku bos tinggal itu. Ayo nah bos saya bos tinggal itu. Lap dia tadi nomor. Abuan bos abuan. Wah. Juri situ bau. Cing amuan ya. Mana bos? Mana bos? Lain bos itu di mana bos? Cimolak. Itu arang jengaran Cimolak mah bos. Apa tuh mana Mang Depi? Mang Depi itu preman anak buah dewek bos. Apaan tadi diamankan ada usaha dia ada ke Mang Depi. Nepikeun ka Mang Depi mah jagoan kurang ku bakal jagoan anak eta teh Mang Depi eta pada nenggelan ku 10 urang Mang Depi teh oh ya cici ngarungkul nu kitu sadar-sadar di puskesmas Wah, itu mah kitu mah ribu bos aduh nepikeun
nepikeun ka alhamdulillah. Terus Nah, ini selain kita dan lawanan membawa botol gitu. Allah teu apalkeun ieu. Teu apal mana ieu? Naon eta? Ieu teh parfum urut parfum pamajikan, Bos. Lain botol dan sabda ku si lain. Cing dewek ngamuan. Bau Bos moal kuat ieu mah campuranana. Naon campuranana? puasa. Ieu teh Bos aya apa? Ieu teh kopi hideung, kopi Dharma. Dicampuran ku tai kotok. Dicampuran ku tai moni. Dicampuran ku karbit. Seungeut kabledung sia. Terasok amuan Bos. Cing dewek ngamuan kira sok. Terasok amuan sakali deui atuh Bos bisa dijebret geura. Udah sulit bau. Cing amuan dewek. Sok, selain. Bau ki gararelo sia duaan. Nah, mending jelo Tinggal ditutup naga can dibuka sia. Gararelo cuy ieu na yagan di mana cuy? Lain apikeun ka aing tadi di bari ngepray cuy di ditu ngadenge eta goong si Ece. Kuatkeun dewek babarakan-rakan di ditu di tukang. Sombong mana sudah. Oh Bos dewek ka dieu teh rek curhat. Rek curhat. Ada di rumah tangga Bos. Terus kumaha sia teh? Frustasi Bos. Nada di rumah tangga teh nepikeun ka geus bila. Nah nepikeun ka ayeuna saprak pamajikan gaul pangaosan ka kabeuki edan Bos. hanya tiba Dibalik sia mah. Oh eta gara Bos manehna teh geus ahli pangaosan kan yakin ya Bos. Yen milik rezeki teh Allah nu ngatur. Anu maparingan rezeki ka jalma teh eta teh ti Allah. Gara sok ku abdi taros ibu-ibu nu dihareup. Ibu yakin yen milik rezeki pamasihan ti Allah yakin? Cintari ka ibu yakin? Lamun teh disetoran ku salaki 3 bulan ngama ka Allah ngama ka salaki. Tuh udah cek aing semua jeung pamajikan aing Bos. Komo ayo nama geningan bosnya zaman teh zaman edan hargaan ararae tapi ke kuka Haji Almarhum Darso dilakukan geningan gitu geningan alotannya mudah gitu begitu cek saware ayo nama zaman edan hargaan ararae tentu tatahan minyak tanah kasepi gitu deui kada harap gaji leutik seimbang jeung kabutuhan namun imah pamajikan ngabaeudan masa pusing takana sirahnya nyautan erum noremo beki remo no senang beki senang bener cek batur zaman teh zaman cek zaman edan kumaha tuh Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah itu keringan tinggal itu. Oh ada mang sopet gini mang cepot gini sama mang bawala ya. Iya kesini dulu aku kesini. Oh siap atuh kita sambil salawatan ya. Iya cocok aja siapa? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yang kompak atuh Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha
tukang kendang tong dibojek-bojek gitu teh teu kuat Allahumma sholli doa terkuat opik tolongan opik bela aduh malu kayak ibu-ibu yang malu-malu joget jadi nak korupsi nanti bohong membutak itu alhamdulillah mantap Allahumma sholli wa sallim wa barik Alhamdulillah dalam kesempatan ini biasa apa itu bisa berkumpul, bisa datang ke kampung semuanya. Itu sebetulnya bukan Agim, bukan dus, bukan Agim. Teh Atem, ada tempat tempil, yang memerani, kita makan, atau jadi aacem wok berwokan aya nama tos dikudut ku arit jadi teu aya jadi acem non arit cema tempal sekil arit biram ramai arit mega makan arit Aisyah, Solapu, Ariku, Wakau, Ariwo, Wok, resep kan jadi ada bahalana mah bagawo kan dikurut, jadi amal lain ada atem, Arica, ada tempal tempil, Aritia, dia pengamai, Arite, tidak makan, Arite, tidak atau Aisyah, Solapu, Ariku, Wakau, Ariwo, Wok, jadi aacem wok berwok bukan aagim sekali deui nanya kan gitu teh omongnya wae alhamdulillah ya kita bisa berkumpul dalam acara keluarga besar Bapak Adit kali Ibu Memeh dia tuh di holang Ibu Memih nah gitu Ibu Memih ada tong gunung nyerung nyebut memehnya kira Ibu Memeh begitunya alhamdulillah nembrakul masakannya kabila kanu jantung murang kalihna aduh tuh tingali Oto ari Oco menikun kagelis gitu itu si Oco Nur pikon kagadolis itu si emang pohot dan karase itu aku menipet itu ini nepi peot alhamdulillah maneh halawadir aku bangga bisa ayo nu dipiharap teh ulah kana dangdutan jeung bajidoran hadir teh da ada sabenerna mah di imah teh ditahan ieu aya bajidoran teh dewek mah da dewala teh sieun rek kujurig naon oge dewek mah da geus Aka saya aka astagfirullahaladzim Ustaz Epul tolong ayah gitu Ustaz Epul pangrukian ke si copet si cepot coba dulu deh aka sarana astagfirullah mau arti tolong
deui Kak. Awa deui Kak, awa deui. Astagfirullahaladzim. Bodoh geuningan astagfirullahaladzim. Nah suara ketika kesiunan gitu kunaon ya. Mana pocong? Astagfirullahaladzim ya Allah. Kala barudak dewek cerita nah karena saat mah bener dewek teh kasep euy. Nah eta berikan ke kurit sieun ku dewek. Berarti dewek leuwih goreng dibanding dirinya. Lain susul geura. Tempat naon ieu kaula di mana ieu kaula aja waktu batu reun haredang aja pikir pasenana diri saja bikin mukenana mana batur ngomong mana baraya pula kolon pula indung pula pemajikan pula minta ditampi kujalan diterima komo lamun kuno maha kawasa ampun pambalikan lagu lapa kaulah bagi alam dunia kaulah jok nyarikeun hate kakana kaulah jok nyarikeun hate batu ampun Gusti Halo Pak Kadus, Pak RT Aso, Pak Aji, Bu Dusun, Gelingkirnya hidup dalam di alam kubunya sepoek mungkin isimu terana hari dan apa seorang manuk leon itu sayana gelo kaulah di alam kubur mah menikah kau batur poet dari tadi mau keduaan nakala bikin kak diasupkan kena kubur teh kali batur mah dipapag teh ku cahaya nah dewek mah dibatan dipapag teh kalatah dipapag ya dipapag ku pacarana terakhir dipapag ku pacarana dipapag ku malaikat anu goreng patur palingannya nakala di nakatanangan dijelaskan di dunia baheula dewe yen nakala ditinggalkeun 7 lengkah ku keluarga di alam kubur teh bakal datang malaikat nanya ka urang teh man rabbuka mana biuka man dinuka man imamuka man kiblatuka geningan urang teh dawai ke dunya teh ngapalkeun narinya cabus ka alam kubur mah geuning jadi pohon geuning bener cek hati soge bae pocong bisa ngadali bae
baik nggak dalil Pak Ustadz Asyaf punten we dina keterangan dina muhsarul hadis ida mata ibnu ingkoto amaluhu ila min salasi yang nalika anak ada maut teh ditinggalkeun kabeh pegat amal-amalna angin tilu perkara sodakotun jariyah nu kahiji sodakoh jariyah anu kadua au ilmi yang tepuhu bihi jadi ilmu anu bermanfaat nan ilmuna lain manfaat yang batur wungkul tanya capek mah kabeh ge bisa sok sanajan pinter agamanya capek ka batur mah bisa tapi kahajang diri sorangan hese dan nu bakal nyalametkeun teh ilmu nu manfaat ka batur jeung ka diri sorangan nukati lumah awaladun solihun yad'unalah budak soleh anu ngadoakeun hidung jeung bapa anu gelo aing sieun bari aya nu maot cuci bulan eta saya nu maot ditompo eta geus si Hamdan kunaon si Hamdan mau asupan beakeun depe oh tak kitu paingan geningan nucuk tadi oge gandeng tulang gahan si aing sieun pada aing pocongnya eta lain omat ya kadulur kabeh yang pertanyaan man robuka man nabiuka man dinuka man imamuka man kiblatuka teh lain dijang di alam kubur wungkul yang di dunia adalah gerakannya di dunia man robuka saha pangeran anjeun lamun Allah geus apa can jeung Allah geus wawuh can yang jeung Allah ulangan ukurna KTP wungkul Islam teh ayeuna mah nabi uga saha nabi anjeun geus wawuh can jeung nabi anjeun lamun acan sok deukeutan kiai sok deukeutan sejarawan para nabi lamun hayang apal ada geningan geus di alam kubur mah geus bisa dibalikan deui lalu maos keur di dunya teh teh sok nginjem ka Bang Emu ngantara mayar sanepikeun ka eueuh panonan kieu teh rumah sasok lalajo dina HP geningan lamun nyekrolan dek TikTok atawa Facebook sok aya anu seksi ada hari teh ditempol mah dengan liwat hari teh ditempok kuota biak tak gitu abdi ge di alam dunya teh da baheula teh juru kawin juru kawin tumatan abdi ge rek teteling ya kasakumna kabeh umat Islam tong seserian gelo dicabut ku malaikat tangtu urang teh sakara nyawa ngangseg mapai urat beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam barzah geus waktu ninggalkeun lembur ngajujug ka alam kubur gerapa Pak Haji Ayub menang ali geus diukur mahikeun awak saku gerak tulung menang ali geus diukur mahikeun awak sakujur rek naon anu dibawah kalau sawah lega menang ngumpul teh belaan menang pasea nafsu tisuk
jagat embun ibadah katelera-teler nepika yang hulu ngaler di tengah imang ngagoler ngajolopong diriung ditarung diriung ditarung buan jera bapak kadus laga dari datang pasyara tapi itu ibu laga datang pasaran orang tuh tak gitu bisi terpercaya awak abdi ibu disiksa di alam kubur deh tinggal ibu awak abdi nepikeun ka geng kieu nepikeun ka begung kieu tinggal ibu bapak nu di dunya na resep ngahakanan hak batur teh tinggal ibu ibu ya teh buka duit lain setangti lagi teh tapi abdi tinggi jadi neraka demikian gala paingan baula di dunia terus ibadah baula paingan cek ustad gitu kia teh percaya dari ngeskalam kubur wah yang balik ke dunia tak gitu nya jangan tangkang jangan siapa yang mau Bang Dasro kenangan sudah inget kene kenangan gambaran hirup di alam dunia wacana geus tengah sagering deui betul ke dari ibadah maju aja dari gede kalebat yang carang cangkihan ganti isuk-isuk reksi kilung tangangan harta nyungsing yang rezeki dikandungan sunat kehidupan di alam bawah ini Abdul Minaras hubungan kurang dikurang tempat tukeran tenaga di kurang lakonan diuh berjejerih pun sebagai kabar tetap tajam wawon dawon kurpan keumut kerinduan kegedap keanginan walau tur usung raas kumangsa walhenge betapa pasrah sadar terus merangkai keketok puhadalah bari jungsinya tujuh musti kami kayupan sambil maju dapat berpikir singar jujur keuntungan sakitan bersama tentu singkari ilikong sini sastra sudah waruda datini waruya datini rahayu datini sampurna tunggal orang Gusti Allah Maha Suci Dios sanes pesona amikan sanes pesona bagi sanes obat puasa sakit matur terus kepan bobo cara samakan aya saur njur kana kalbu aya nu main hati aya nu sumaran dina hati aya nu sumaran anu kaya aya nu sumaran aya nu tangan tawaku anu kasuhun jembar hampura lanjut sakitu bina sakurani rahayu
warahmatullahi wabarakatuh. Aku